Gambreng. Jadi. Jadi ban. Doban. Jadi. Mudik yang rok. Dia aku naon jid dia. Oh gairah amat eta. Oh, lokeun ya. Teu kuna naon keur dengarna awak bae ya. Tong dipikiran jid, abah mujib mah. Geus rok aing nu panglelahnya. Awas dia jid. Tong bari ngalamun lempangna bisi sasap ke Afrika. Itu moal. Karunya eta si Majid bobogohan jeung si Neng. Tapi teu disetujuan ku si Abah. Oh, puget abah. Tu anjina kabila-bila si Majid. Oh, kabina-bina. Assalamualaikum. Neng? Neng? Waalaikumsalam. Keur naon Neng ngadekem di jero imah bae? Itu karena naon karakter Inggrisnya sehat. Oh, gitu. Ari keur santai mah urang ulinnya di mah Neng. Urang ge karak beres nyangan kutu si ibu. Pantesan maneh cak gugubrut hulu bae. Orang maya keluaran bae tah. Entahlah, urang mau sampun gelarang. Sampo larang ge temempang karena keluar dia mah cak. Wih, kabina-bina amat nyaho bae dia mah Neng. Talagaan atuh cak, Neng mah. Bisa bae si Neng. Neng, ari si Majid kumaha kabarna? Kumaha naonna ieu? Atuh hubungan si Neng jeung si Majid. Nya gitulah. Kabina-bina ho eta si abahnya, geus nyaho anakna keur cinta mati. Dilarang-larang. Aruh. Tilok-tilokeun ieu Jid. Cicing bae ti loba laga. Terlalu sayang jog. Teu kawawa ieu awak. Paling mikiran si Neng atuh dia mah. Kabade wae. Aing geus putus asa ieu jog. Geus cara kumaha ieu tetep abah teu setujuan ka aing tentang hubungan aing si Neng. Oh, kabina-bina eta si Abah kana dia Jid. Padahal mah kuduna mah si Abah kudu bangga eta boga minantu siga dia Jid. Anu langka tah gorengna kabina-bina. Wih, dia mah jog kabina-bina amat kana aing eta ngedeh bae. Wih, lalagaan aing Majid. Aing lamun ngomong dia kasep berarti aing bohong beren. Dosa aing kena. Wih, geus aing mah rek balik. Rek res ngantuk mata kawalahan. Wih, dia mah laju hewa bae. Aku sih reka itu rada KS mah endah ngimpi bisa kapenak jeung si Neng. Tong kabina-bina teuin atuh bah kasih Majid eta karunya. Abah mah bukan kabina-bina gelis. Jodoh si Neng siapa-siapa saja teu masalah. Nu penting bisa nyenengkeun kasih Neng. Itu. Berarti si Majid tong dilarang-larang atuh bah. Si Neng itu anak Abah hiji-hijina gelis. Abah kudu bisa ngajaga dan ngarahkeun kasih Neng supaya si Neng hidup senang. Bukan modal cinta doang, hari rumah tangga mah. Jangan nyaho sorangan eta si Majid, pagaweana teu jelas. Kumaha dek bisa nyenengkeun si Neng. Kalau Abah mah udah jelas bisa nyenengkeun ka Atul, sang pujaan hati Abah.
Kekerok, Kak Majid. Minum Kenong deui Kiki. Wih, kira saya pergi ogah jujurangan. Naon sumela laganing ge. Selalu Kak Majid. Tang mikiran teneng bae. Tek balik yang maki kawa ngantuknya. Kak Majid mata asik. Iya tak Kak Majid tilok-tilokin amat. Lalu lesin bawa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Weh, dia mah ngaganggu aing keur asoy bae teh. Abah kan warga kula wajib lah ngontrol abah. Aing mah ogat teh dikontrol eta ari keur asoy mah. Geus geura ka ditu ngontrol nu lain bae. Istirahat heula tuh bah, kula ge pergel. Pegel si pegel teh, ieu mah ngaganggu aing ngaranna. Kula teu ditawaran nginum bah. Sume aing nawaranna ge, kene dia heubeul di dieuna. Kudu ngahormatan atuh bah, kana RT mah. Oh geus, geura mesen, hayang naon dia teh? Biasa bah, kula mah susu. Wih, dia mah berang peuting nyusu bae. Peuting mah nyusu nu lain atuh bah. Kan kula mah boga susu di imah. Teu siga abah. Wih, ngedeh bae dia mah teh ka aing, kabina-bina. Oh geus geulis, tas RT bikinkeun susu. Neng mah nurut baca ke abah. Kumaha abah bae. Nya sabar bae Neng, kege sugan si Abah berubah hatena. Amin, amin, amin. Amin. Neng geus dahar encan, orang papahare yuk. Ayo, neng geus lapar ieu. Urang balik heula nyanyokot kejo. Kabeneran urang boga sangge di imah. Nya, bau nyelobanya. Neng gak hobi eta. Siap. Tangguhan ya. Iya Pak RT susina. Hatur nuhun, atuh. Cocok kan teh, mun atul jadi ibu nasi Neng. Cocok-cocok bae sih bah. Cuma kan loba henteu sih gana. Wih, dia mah payah teh. Kudu lagi ngadukung sebagai RT mah. Kula mah ngadukung bae bah. Cuma atuh ngadaekeun teu. Wih, pasti daekeun lah. Iya kan gelis? Jid, kau ada Jid, ke mana-mana ge mau dibejakeun. Waduh, si gana masih mah jedek bunuh diri ya. Kudu bebejakan apa RT ya, gara-gara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabeneran Pak RT kapunak Didi. Tadi nakuran kayak mah Pak RT ya. Ayo naon dia, Beng? Geura coba, aya naon dia Beng? Perlu jeung si RT gawat amat doangna. Si Majid bah, si Majid. Kunaon si Majid? Ka imah aing neangan si Neng. Lain bah, lain. Tenang heula, Beng. Geura diuk heula. Nya lihat tuh.
naon beng, dia perlu jing aing. Si Majid PT dek gantung diri tadi kula lu mau tampan aja nggak gantungna. Wih, lu bener sih dia beng. Bener PT bener. Kira aku lah bohong. Hayu orang tiangkeun kali itu bah. Ayo, nanaon beta si Majid. Ya Mbak, Pak RT gerakan itu bukan bisa dicegah. Oh ya, Neng Gelis. Bayarna geus tong ditorogan buat tabungan masa depan kita nanti. Nek kamar Jog gegeran amat. Bu gawat cap, pugu si Majid dek bunuh diri. Astagfirullahaladzim. Ya gerak-gerak. Oh. Neng, Neng, Neng. Ya, Cak. Udah naon gitu, mas-masan amat. Tadi orang kependak Abah jeung Pak RT. Si Majid, Neng, si Majid. Kunaon, Cak, Majid? Si Majid, Neng, si Majid. Si Majid gantung diri. Astagfirullah, ya Allah. Sabar, Neng, sabar. Abah Pak RT. Naon ieu dengan kulanya? Dek dikawinkeun kula jeung sinengnya, Bah. Kawinkeun dia. Oh, cak si lambeng dia nek bunuh diri. Makanya kami neangan dia iyo. Astagfirullah Pak RT. Kula ge masih boga iman. Eta perbuatan nu dilarang ku agama eta bunuh diri. Ya mah ieu je ditanya ku aing teu palele. Dia mau tampar sebenarnya bunuh diri. Dia ieu, Beng. Dia nu nyeripu salembur eta ka bina-bina dia eta. Dia nu ngeger salembur. Kula mah Bah mau tampar ge rek nyin ayun-ayunan, hayang adem. Di dieu adem. Geus teh, urang balik. Enak dia akan mau eta sakalian si Majid di dinya. Ayo bah. Ingatnya, ulah frustasi, ingat ke Allah. Ya, Pak RT. Dia Majid lain sekalian baik gantung diri. Engke kan si Neng dibogohan ku aing. Wih, iya. Betul. Si Majid, Neng, si Majid. Si Majid gantung diri. Allah. Ari keur santai mah, orang ulinnya di maneng. Orang ke tas karak bukan. Neng mah aku mah Abah bae. Neng menurut Tenang heula, Beng. Gerak yuk heula. Ulangi.